Dina gering teh memang aya itu perkara hiji ngelingan kurang. Jadi ku gering teh urang kudu kieu. Tuh, geringan urang mah jadi jelema teh mah. Besar urang kan yo ge jelema mah kitu antara cager jeung gering kieu. Nah, urang di mun urang pernah gering urang kitu. Urang jelema jelema teh aya teu upaya. Bukan gering sakio anu paten senang lagi. Nah, eta ngaranna urang ditegur diingetan ku Allah teh urang buru-buru eling. Harimakeun mesti mudah-mudahan si bebet dari kasabaran narimakeun ieu papasten diikuti dina bentuk musibah gering. Namun bae sadana penting. Anu kadua, lamun urang ridho ku eta gering yen urang katarima yen ieu teh adalah peringatan ti Allah supaya urang ieu bahwa urang jalma anu lemah kudu daya supaya. Tah eta gering teh bisa hiji lamun urang ridho ku eta gering bisa ngahampura dosa urang, dosa ka Allah tentunya. Dosa ka Allah, dosa-dosa laletik, dosa-dosa laletik, dosa ka Allah. Misalkan dia kan dosa laletik teh urang waktu keur gaul oge keur luang, ayo salat lalawara wae. Eta kan dosa leutik. Hampura ku Allah ku geuning. Itu dihampura atau aya kadang-kadang aya yang seureun batur, make dosa ka Allah moal hampura ku geuning eta mah. Aya batur kudu mangancing ka ngakai mah amal. Mulai agama mau kudu kana jeung mangancing ka eta. Lamun mending mah urang batur disusun teh ya. Nucin ka dari sing atau yang sering ke amal gitu dalam manehna leungeun. Jaga bawai. Kalau sama manehna mah senang teraga cenah lagana marinegan bisa di rumah sakit. Aya deui eta kan kudu minta ampura ka mama. Tapi ngampura mama temen peming sedikit. Terus sekian bae silakan. Ayo pelajaran sadayana. Itu kan. Jadi lamun urang gering dihampura dosa. Jadi aya gering teh lamun urang sadar kemudian urang ditarima ieu teh papaskeun. Jadi pangampura. Anu kadua terus kamu jadi kahadean. Menang pahala urang tina gering anu urang disabaran. Itu nungguin orang gering, orang terus sabar eta menang pahala. Terus dina gering, lamun tadina urang sok beramal sunah, misalkan salat urang rajin diri, ai keur gering mah henteu, da urang salat ge asa kabedakna teh. Kemudian tadina urang salat sok tepat waktu, ai keur gering mah ada telat. Ai salat mah tetep dilakukan kumaha oge. Kemudian urang tadina teh masuk pengajian, ai keur gering mah henteu, kudu saningan. Eta sanajan amalan-amalan anu bentukna keur cager mah urang sok rutin hatuna kasolan ku geuning. Urang mah teu ngamalkeun ganjaran mah tetep. Ganjaran mah kalau misalkan model minggu ieu urang mah minggu rutin ngaji geuning teu ngaji. Setahun ka ditu teu ngaji da geuning. Eta urang nyangkolah dina tempat hekes, pahala ngaji tetep aya. Pahala ngaji tetep aya. Bagusna Allah tinggal naik geuring naik eta teu rutin ngaji tinggal geuring eta mah geuring pahala teu kudu melaek kana salah tinggal geuring ka eta maot lagi maot geuring eta tinggal laek maot nah eta sahih eta ganjaranna tuh bener kok kitu mah nya teu yang urang dua Allah ngaji rutin sanggup geuring mah komo kerja ge sanggup bagi nurutin tapi naik nurutin mah orang modal wae nurutin. Lamun cara tidak berusaha sama perlu jadi anggota tetap lah. Ieu tenang urang kapalaran ngaran mudah-mudahan dipamalihin taufik. Mata kali abdi marang yang tadi mulai selagi urang kieu sempat aya di imah. Untuk capek ya dia diatur gitu kahar kita kahar orang mah ngaji mah pahala gitu. Itu apa kata mereka sih, maka hati, kekahati, pahala, dimulai orang ide, terima, lengkah orang, kalau lengkah masing-masing orang juga lengkah kan gitu. Tilu kalau dibikin, hiji diangkat derajat, anu kedua dilebur kesalahan, dosa Allah, anu ketilu jadi pergantian kehadiran. Tapi dia pun orang, dia paling orang. Angka ada di salah paham ya, kan tunjuk balik duit beliau. Anjing mereka wajib ke imam. Kan pahala ngambil rokok lain dia, cuma dengan ingatnya berarti.
anak motor. Itu lah kayak apa gede atau pahala kalau mau. Tapi gunung bener kayak lu. Karena ngaji enggak minum. Ada itu. Rokokan lah. Karena jangan saya ya kurang di HP. Dapur Rasul oke. Eta Rasul ketika para sahabat naros ke Rasul ayo amal betul tarik amal itu karena suka bagus nah dengan Rasul iya mah jauh mana sholat narajin tepat waktu enggak sih dijawab as-sholat di awal waktiha bikin mana amal paling utama boleh teruskan tak sholat dengan setiap awal waktu ayat itu mah sholat lama sholat telah kalau perang begitu jawaban Rasul Gusti Rasul mana amal paling utamanya al jihad bisa bilillah pikir manehmah perang bisa bilillah sanajan sholatna untuk tepat waktu atau tara berjamaah sahabat jadi masing-masing di rumah nu pentingna kuncina eta kuotana sholat ada nah amal nu saja rasa mau sama enggak usah kata mana bahaya ngaji wae dicara kan kurang ngaji wae bagianna usaha nah ngaji wae jadi kiai moal terus bisa jam sholat mana sebenarnya kan sholat melakukan pegawai amal yang menghadiri usaha itu usaha baru kalau bukan apa majikan dan sebagainya orang hese makahan sama orang ngaji wae nukan buana aku sok ditunggu itu pamajikan orang ustaz jangan ngaji wae usaha salah tidak dulu usaha karena itu mah tukang usaha usaha untuk duduk istilah unggal wae ngaji aya waktu nanti wajib masalah sekali aku mau ya nah nu penting ulah kosong itu kudu unggal wae si bapak pemakai mun aya balik mau wae nya ulah mau di jalan waktu itu lain waktu nah ayeuna urang waktu saminggu sekali paling kerap saminggu 2 kali atau saminggu sekali kita alhamdulillah para jamaah sadayana saya urang ada di hati itunya amal urang lamun urang teu ngorang rajin keur geus kolot urangan eta pahala sabab tiga urang keur rajin karena aya kondisi satu hal jeung lainnya para jamaah sadayana muliakeun Allah kok aya nama abdi mangga sabaraha kali wae ada sedaya ulah leutik hate ieu jalan kahadian keur ngarahi pahala jeung ridho Allah teh Allah dibuka urusan lebar-lebar seperti panjina hiji wae ulah katinggalieun ulah ketika bolong salat anu lima waktu kabedatna iraha geus teu kudu aya alasan itu ieu kabedatna iraha di sana model kumaha laksanakeun masalah yang tua usul tidak kita makanan kadang-kadang si ustaz oge aya nu terakhir gua biasa mah maka kamu geus ngomong jeung sesama ustaz karena kerja mama urang sapenah masuk ngirim ke santri we gitu aya teu sepi-sepi aya wae aya istirahat di sama ustaz ngobrolkeun masalah amalia kali itu amalia dina ibadah tetap atau aya eta mah ya kadang-kadang aku disebut imawanya untuk tidak dari subuh mau keberangan ya itu oke macam-macam gitu nah ayah semua masuk kadang-kadang seperti ini iya lawan model itu Pak Ustaz sih gitu ya Pak Ustaz jangan itu berjamaah kan gitu ke era mana terikhlas aja mah nggak berjamaah terikhlas aja mah asal kapan mau absen di oh gitu coba mencerah orang ayah gitu itu berjamaah sampai ngatak boleh lima kan jadi ngomong gitu karena kalau jam setengah 2 jam 1 oke banyak ayah dan itu yang terkeluar bukan lama-lama gitu ya bisa minggu rame lagi karena bermasak kebetulan itu sebenarnya ada ibadah borong itu tetap ayah dari mana kasebut jorek itu bantu mantas orakannya karena jamaah sedang melihatkan Allah ayahnya stop edan ngawan urang satu majelis kieu ulah leutik harapan urang sukan gawe namun tong leutik harapan eta teh urang keur ngarahi pahala ngarahi ganjaran balasan menghadapi Allah insyaallah tong ngadu beres salat subuh kan menangkan rek macul uslah posek nasahan teh eta urang geus jadi bidi urang jadi pahala kalau yang ahli sadayana namun sinutrum, pahala sinutrum ya kalau ini dasar sinutrum. Eta naon ya.
ngoredan pikir gimana tuh naon gitu segalanya ada loba urang caket kok geus biasa kitu sebetahan lamun henteu lugai gitu ulah dicager terberi pun wae udah gini kayak amalan teuing aya para jamaah sadaya anu kaduana urang dina hirup di alam dunia urang ningali kisah Luqmanul Hakim wasiat kana jadi anakna saur Luqmanul Hakim ieu ya bunayya la tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha he anak haula la tusahhir khaddaka linnas ulah kosok malingkeun beungeut ulah sok baudan jadi jelema teh eta anak Luqmanul Hakim wala tusahhir khaddaka linnas ulah sok mengkolkeun pipi ka baturan ngabalieur wae ditanya ku batur ge ulah kitu urang ge sarua anu kaduana wala tamshi fil ardi maraha ulah lempang di luhureun bumi Allah teh itu kurang didieukan maraha itu gede mending lamun bener mah jeung gede na ieu mah kadang-kadang ku gede ieu karasa gede ieu ku gede mah kabul ku paling gede asa berangkanya lahir di bumi Allah teh kitu hiji arek ditanya usaha wae rek nanya model kumaha wae rek disebut pangkat, rek disebut pangkat. Aya nanya mah jawab we. Satu soil pada kalinas. Ulah sok baeun. Kada teu cocok pananya ajeun ka hayang urang. Modal mun ka abdi mah kieu rek disebut mamang ku batur, rek disebut ustaz, kadang-kadang sok sok leuleum kana haji. Macam ae. Sok kieu doaka mah rada jarak make peci haji nu kieu we. Batur kana haji deui aya teh enggak haji mah. Pan era disebut haji mah. Gitu. Misalkan kan batur kagak abdi sampean keur naon mah. Nah ate abdi teh kieu. Mamang ae. Balaka eta. Nek nyebut mamang kana salah ustaz nek nyebut ustaz. Jawab keur naon keur ieu naon teh urang. Ulah aya nyebut ustaz mamang hareupeut ngajakan ulun sagala lingke ulah. Aya disebut mamang atuh ngajawab-jawaban atuh dina waran ulah ngajakan ngopi. Nah itu ulah itu, kurang saminya besi aya batur kadang-kadang pada nusahandakeun kitu kana urang teh nanya teh teu sesuai jeung kaayaan mun mamang teh teu nyebut mamang teu nyebut akang kalakan nyebut ngaran nah Kang Ohem mana sia oh eta ulah dina acara Islam Ohem kan lebih kudu dijawab ka dieu atuh teu santai ngaran lagi Ohem disebut mamang kadang-kadang dipotong terus sopan ya nah urang ya bagi urang kumaha urang aya sahabat pun disebutkeun pangkatna sebutkeun mun mamang teh mamang akan teh akan jeung saterusna para jamaah sadaya anu kahiji la tamsi irati maroha ulah kosok depan di alam dunia teh legeng gitu karena wala tusoi pada kalinas ulah sok malieskeun ulah sok ngabalieurkeun beungeut gitu di mana papaning jeung batur karena eta ciri jelema bumi teh legeng yang disebut legeng pangkatna cileuk we bahkan gara-gara Nabi Muhammad lamun papangi jeung Arabi urang sisi eta nyebut apa bae ya Nabi Allah ya Rasulullah Muhammad langsung disebutkeun ngaran padahal Allah oge kadang-kadang Nabi tara nyebut ngaran Abdullah hamba Allah Nabi Allah ieu orang Arab Muhammad nyebutna tapi kumaha jeung Nabi atuh dijawab aya naon gitu bahkan dina hiji waktu dina masjid siga kieu aya orang Badui sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat keur ibu siga kieu. Eta orang Badui kana berarti kieu. Untung ceuk hareusun pramik waktu harita pasir kanan. Eta orang Badui kieu dari pengantin Nabi. Sayyidina Umar ada jawara. Terus nyebut betul. Pencit lain oh ya. Jangan gitu. Ulah teu cenah geus kieu nah. Geus anggeus kieu nah ka orang kejaran. Rasulullah cuma kesopan coba lamun keur ngawer pikir disingsinan ku bedog laju lupa atuh ciki aku ngawer kan itu sabari pikir mana lupa nah pada ieu malah geus keluar geus ieu enggak lagi berani kumaha ge beresna geus beres kakara begitu geus beres itu nantung bae Arabi bahkan anu disirahna para sahabat anu siram teh
Waktu nukiri aja. Kita tak mau aja. Waktu nukiri aja. Terus saya kata, Arodi ulah gitu. Memang hanya perlu naon. Yulah ibarat Muhammad ya Allah, Muhammad ya Allah ya Rasulullah. Kayak naon. Muhammad di bawah lagi teangan. Aja mereka saksi tuh, kuring kayak masuk Islam, kuning saya tidak mau masuk Islam. Aja itu sudah makan rencananya di masjid Rasulullah hukumnya. Jadi ternyata itu kudu persepsi batur, itu kudu sarwaja kurang. Jadi kurang apa nanti batur kan ngerti gede kalau badinya ngertinya, gitu. Badinya ngerti, nah kalau abdi mah paham sholatnya kudu tepat waktu, badi abdi matur lalu rasa. Disebut aja lemah kawin lah. Sepuluh bapak-bapak disarwakan persepsi jeung abdi. Kalau di salah ijamah sholat nanti dia. Kudu kaki dia kudu sabar jeung abdi. Kunaon sababna beda aktivitas, beda panarti gitu. Nu penting dina aktivitas gitu. Aktivitas akan beda betul. Abdi mah heueuh. Ulah abdi sholat pas tepat waktu jam 11 direka masjid dia mah bisa. Dan jelema naon? Jelema kawin. Ayo batur jam 11 mana meninggal kuyuhan. Itu maksudnya. Jadi itu bisa dipaksakan. Mantap. Dina Islam gitu. Amal teh jenis amalna moal bisa sarua, tapi pahalana bisa sama rata. Abdi itu kan ngaji boga pahala ngaji. Can tentu eta pahala ngaji teh ngagedean jeung leuwih gede dina pahala usaha bapak-bapak. Karena bapak-bapak aktivitasnya usaha. Kadang-kadang bapak-bapak justru kewajiban anu luar biasa yang membiayai anak, jajan anak, dan lain sebagainya. Kadang-kadang abdi mah ngaji tadi dia bisa ditakeun deui. Lamun teu ngaji itu pasti ustaz kan. Gitu. Saya para jamaah saudara, tong leutik hate, tong leutik harapan hayu ya. Bisa urang mana gitu. Mun kita ke salat can daek, apa can daek can ngalaksanakeun aja deuleuh anak, nang kudu daek ieu mah. Gitu. Ambek pulsaan kan. Jeung kuatan aja, ge barinjil ieu datang. Barinjil eta. Aku iraha daek, can daek. Nah, nang anu bagus mah eta ngaku, nya santai ku, atuh santai mare kumaha ge santai ieu. Pan menyalih maneh santai kurang anu salat, pan nyolatkeun maneh segala ieu. Santai santai. Jadi nya kumaha main santai kan bisa. Ulah di salat tah ge santai ka kawan ngamal. Jangan panayang gara-gara kurang pamajikan. Kata manusia pun kan ayam. Saya itu kan ada. Sampai itu kan ada kan ibarat gitu jauh. Orang udah yang mana? Udah yang usaha-usaha lah itu. Yang belakangnya nahan. Kalau sudah angke pakai juga cerita yang nyakit lambung kayak gitu. Orang rumah juga ngopi merokok ngopi dahing tuh lambung. Gitu orang amalan saya jadi orang ditumpuk-tumpuk pahalai sholat encan terus penyakit lambung ngomong kayak tadi perlu diromosan ya gitu wala tamsifil abu marohat yang singkahan orang tentang di bumi teh nah karena bumi teh Allah dina eta nasihat innaka lan tahrifal ardh karena anjeun moal bisa ngarobolan bumi sagagah-gagahna urang moal bisa ngobros nembus kana bumi ka ditu 7 langit semua mual sagagah orang ini pasti gagah kecil kurang dia gagah semenjak kurang gagah gitu apa lo bapak kan contoh mereka contoh kudu makan itu kan zaman Nabi Musa Fir'aun itu maha gagah lamun orang yang tinggal di kampung haram Fir'aun lamun dina ayatnya disebut bahwa inna mafatihahu latanu bil musbah kunci gudang nawu kunci kalian apa aja kunci gudang lawutur latanu kubil musbah kita dibuat ku 5 pasang gotongan berarti kunci lain ini dapat di kunci lagi pada orang apa kunci motor ini di buku beninganannya dia bilang mah kunci gudang doang latanu kubil musbah digotong ku 5 pasang 10 kurang berarti tetap bawa ku soalnya kunci doang itu coba bayangkan kumaha sabaraha si gudang. Jadi dina budaya pasti nanya kan selain harta pakai kunci gitu, selain harta ini sama meang itu harta luar biasa. Korban ternyata korban sakit tubuh harta bisa kehalangan ketika diajar oleh Allah. Justru ya yang kekayaan kita lantahi korban. Sagagah-gagah orang mau bisa ngabolongan ini hartina kagagahan orang mereka. Oh, balik tegadah. Itu tuh kudu gede, itu kudu baik, itu gagah mah. Itu nu gagah oge teu meunang, komo bari
lagi segagah. Ulah dia model kurang, lamun diberek kagagahan, terus ngarasa orang teh gagah. Komo lamun teu diberek kagagahan, tapi balaga siga nu gagah. Nabi Sulaiman seorang nabi itu ku Allah pernah coba saya nama ngaranna kadeo ka cewek bahasa kaparama. Ngarasa lupa, ngarasa katurut ku hamba Allah, ku makhluk Allah. Ngarasa hayang naon lagi geus kacumponan, Nabi Sulaiman izin. Gusti abdi izin dina poe isukan mah hayang marabah makhluk Gusti sakolong dunia. Oh, Nabi Sulaiman ngarasa gagah. Hayang marabah mere dahar makhluk Gusti sakolong dunia. Gusti Allah atas tadi mampu di mana? Ye, berarti Gusti apa begitu? Dari ada lain apa dia berarti Gusti kepikiran. Itu mau percaya ngabak sidang ngabak benar ya. Di dari wayang mah eta saburna ge naon ngaranna tungku saburna dan olah nage di rumah geus jin tukang masakan. Astro lagi nggak di kumaha apa diolah. Begitu geus beres siap hidangan. Pangman ieu ge sadaya makhluk Gusti babeh dijam. Itu dong gampang sakabeh makhluk. Urang hiji heula we dah. Laut rumang gedena di laut dengan senami ieu kok laut rumang gedena di laut. Kenapa enggak? Bumi jeung laut kan bumi mah nangkur sapertiluna tina lautan. Lautan dua per ini di luar laut pasti makhluk lagi gede. Ai gajeng teh hiji laut disodot kabeh ka ditu pakan nanaman teh daun. Serepet teh beak. Aya kene muncul ka urang mah teh kan sobot. Nah, kemenangan Sulaiman kan orang hiji can sobot. Bala ada hayang marabat sakolong dunia. Mun kumaha ngetekeun dua eta laut. Sakitu ka hiji. Tah eta ibrah pelajaran ka urang. Sakitu Nabi anu katingali kawasanna. Ternyata begitu hayang menunjukkan kegagahan tetap Allah menjadikan dia mual kawasan. Ternyata kegagahan dalam masyarakat. Artinya para jamaah sadayana urang mah ternyata jelema gaduh ilmu teu kudu ngalagekeun ilmuna, getol ibadah teu kudu ngalagekeun getol ibadahna. Nah kitu deui boga harta jeung lain sebagainya. Komo teu boga mah kitu, keur nu boga oge teu pantes jeung teu wajar kitu nya. Dan ternyata lamun urang dieu menulis jero mah da teu aya nu aya dina diri urang terkecuali kabeh ge nu Allah mengendalikeun. Allah nitipkeun ka urang kawasan. Allah nyapat jadi pandangan oge kawasan. Raya hese bagi Allah wa innaka lam tahriqal jibala tulan jeung anjeun lamun teh marek sombong luhur moal bisa ngaluhuran gunung da saluhur da ge urang para jamaah sadayana sayalah nasihat Nabi jeung ayat Al-Qur'an pelajaran urang. Jadi urang salamana hirup dina saat ayeuna malah sabiasana urang teh nanya ditanya ngajawab jeung kabatur kudu daek nanya gitu. Kumaha urang ada kurang gitu di lembur urang pertama kitu bahasana cepat bahasa urang teh mah murah congcok murah bacot lah sanajan teu murah congcok atau murah bacot bahasana. Insyaallah namun kitu urang teh harmonis dengan diri urang teu boga beban pikiran karena anu jadi beban pikiran dina diri urang teh kadang-kadang pentina usap jeung laku-laku urang. Urang gara-gara nyebutkeun boga anu pada faktana itu kan maksakeun ka ditu na kumaha aing erakeun geus ngomong boga anu praktik eueuh kitu. Ai urang sabiasana mah jelema kieu ieu teh boga hadir tetep hayangna we urang sabogana urang bahkan disumput-sumput nu aya ge maksudna mun kapok ku batur leuwih nahan. Jadi menjadi urang beban teh kadang-kadang urang sok migawe ucapan jeung laku-laku anu teu aya dina diri urang. Anu ayeuna teh urang disebutna samian malikabitis gitu anu katempuhan di urang sorangan maksakeun gitu lamun urang tukang macul cacahan gitu mbe urang mah kamari cenah mesti kaluar ke 50 gitu arek teh beusi arek cenah perlu nyokot heula mah atuh ieu betul mah lagi dikit mah urang mah hiji-hiji asan kan jadi beban ka urang. Tapi soalnya pelajaran yang kesepuhan di pasar buka ayu. Ya maka dia dikasih gak fakta. Waktu dia sok tiba jalan lain. Boga dulu di pasar Kemis, di pasar Kemis kalian aja. Ya, sama orang dengan beja, menjarek aja,
Pak payung kalian dua. Oh, yang mereka aja pesan ke. Pernah nak dua, ke barang mereka. Dua nuhun cenah satu rasa kali balik. Pas begitu aja disusul. Cenah ibu bukan aku awak. Bapak pun orang sampaikan dia nasihat disusul payung tak balik kuat. Itu cenah si eta bapak merek parah merek luput karena merek karena mana kata Tuhan ini dia sampai dipaksa bayar sudah mau dia boleh nggak kita gitu jadi ngomong lagi itu berpas-pasan mereka jadi insya Allah memang bukan banyak gitu bukan banyak pas kurang itu kan ya mereka insya Allah tidak bukan merek-mereknya itu baru satu nuhun atau balik gitu ayo pas selesai pernah aja disusul ayah lagi bunga istri nak bualan apa nanti kalian hari masih amin bulan itu nanti kalau disusulan dari pun itu kamar itu ya saya aja ya baca nama merek maksudnya merek dukun lah saya mikir mereka mana enak sampai aku mau daripada wirang tetap nggak hutang saya tanya lah jadi beban gara-gara omongan kurang gitu banyolakan luar biasa terus nyakit terus salat lagi ya bapak-bapak sadayana nanti bayangkan terus bisa terus lagi pakai arimah tapi batur bangga beri dan tak ibadah harus bingung mana nak makan dia tidak habis susulan tidak apa sih itu berubah emang enak tapi itu yang jadi arimah itu nggak bubuk atau sia datang kayak masing-masing apa yang ngomong gitu dia terlalu percaya kan itu yang luar biasa ambil bayanya kayaknya kerayakannya bapak memang ngantuk terus dia atas ini ngalawan makan dan nggak bisa di jalan kampung harapan apa dia tadi nampak coba ya ke bapak kumpul di masjid jam 11 tuh nggak Jumat tapi ya aku kali main kata orang kumpul kenapa itu masjid oh syahid dapat baju sudah kumpul astagfirullahaladzim karena gara-gara omongan ini saya kena beban saya hiji 2 kilo mana pernah kena beban ya pulang minum itu bapaknya jalan gitu jadi pikiran tapi gitu pikiran kena sampai berapa dia ya umur lagi pikiran itu maksudnya jadi dan ucapan orang dari alam ternyata asal jadi beban namun sesuai ya keayaan tak kurang mahal ya begitu gitu sekali bahasa nanti anjing atau terus cacaan anjing maka cek punya itu terus gengsi saya pada dia masalahnya kalau ini minum deh kamu aja kan biasa banyak kadang-kadang kuno kita kuno kita kadang-kadang ada zaman sadayana data la tausi bin ardi maroha kalau di alam dunia telah tersebut gagah-gagah ayah-ayah ada sing sanajan orang di daerah kemampuan itu ya Allah ada kudu gagah-gagah gitu nama orang ada jadi komo bari orang di pasihan sakirina itu naon mereka gagah temburan cara jadi awak titipan harta benda oke kabeh titipan teu aya dan saya pantasna urang pikeun ngabangga-banggakeun aya dina diri urang para jamaah saudara mudah-mudahan manfaat kepeling kudu beribadah satu momen surgaan jeung urang sadayananya itu we sama amal masuk lakonan anu urang rutinitas anu kahadean tapi ulah rutinitas anu kagorengan mah nya jeung anu kahadean sanajan bentukna dunya usaha jeung lain saja banalah geus dibahas sok sing sumanget karena eta jadi pahala. Nah, omat tadi teh pulus hakna kudu dia salat 5 waktu dan ngabeakeun waktu ieu 5 menit beres sabisa-bisana urang anu katiluna supaya kasalahan urang kabodohan urang dina ibadah dihampura ku Allah ulah eureun ngaji insyaallah eta anu jadi hujah urang di hadapan Allah.